Gabaraya janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kami warga Baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Wilujeng sonten oge wilujeng wayah kieu dina suasana anu hujan patepang di sareng pribados di Mojang Desa Cenal. Alhamdulillah ayeuna pribados tos dugi di Kampung Sebelen, Desa Tenjo Nagara, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan alam oge aktivitas warga nu aya di palihan dieu dina sonten hayu urang tinggal sasarengan. Sonten jam 5 jam 2 manuk pare suara manuk apa? Itu tuh tujuh nuan salit eta seueur manuk dari tujuh satar we bagian dia tidak melek kita kan kurang korek ngomongnya sudah sebelahan babakan sebelahan wetan, sebelahan tengah, sebelahan tebak kesaan lah cuma sok didamel dina bangunan neng sinyal bisa 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 badannya nakasam ini badan Dinding meminta dari pramuka mah untuk kata-katanya pramuka itu makan tempat sangrahan ini deh besok sangrahan baranian 3 lontang nih 3 lontang tuh iya lembur itu kontrang kali itu untuk apa bisa tinggal sayur raas untuk paling itu tah teh di pasir teh di gedang pulang pasir dadak tetap ya pasir dadak mah berapa kocap miliaran di dolar setiap di pelokan iya gedang kirang saya daya itu bona ge yang bang 5 neng sa bedug sadinten dugi kalohor sadinten 25 kopi rupiah anu 30 neng tapi dipasikeun nama mingguana kumaha gaduh eta na bayaranna segitu kalau mah kan maneng sir dadak we kupon sayuran itu dugi ka Ciberem mun jalan Ciberem jalan Cigalontang buka biru Sri Samene teh nyararewa ka itu mah di pasir dadak tapi malah lebih ngeplak neng kawetan mah kotakan ararago kebon cengek di damel isalan kana eta anggean maket-maket kan iya weh amun gitu amun tak modal dapat video langsung ya terus beres dia Kami di payun aya lembur kana dipanggila. Jadi iya nih babakan di dia bos enak tentang tema perusahaan anak sama saya dama
sekali. Iya. Sekali ya hoyong seueur mah seueur nang. Kapol teh sampai naon? Nah, neng anu di nama kana obat-obatan. Jangan awis nama neng 100.000 neng kapungkur sa kilo. Ayeuna menuju Mira mung 40-50. Heeh. Sakilo nanti ayeuna 50. Kami kilo kami teh nampi 150. Tadi Lumayan ke bandar. Muhun sama kabanat. Tadi obat-obatan tuh mau Bangsa kayu putih gini Oh. kana neng kok bangsa obat-obat. Karena teh nganukur ngambil. Iya, kapan ah? Tadi sebuahan naon ya neng. Mangga, ini kaya sing saling ka dieu ngaliwat. Saluresan ngalangkung ka dieu. Tinggal aya parihan dieu. Bapak Marangga, Ibu. Mangga, Neng. Assalamualaikum. Zaman ieu Tadi, Pak. Mana, Be? Bapak di Pali mana? Di Samuda. Oh, di Samuda. Kas sekarang kung berarti nyak kami abdi tadi mah. Oh, mohon. Ini ayam masih di enak dong. Mohon. Depan lele teh, para belele. Masuk kurang wanya Pak, kurangnya. Masuk kurang wanya Pak. Masuk kurang hungkul. Hah? Wargi-wargi sadaya mau sakitu video nu kapihatur di Kampung Sebelen, Desa Tenjonagara, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya. Waktosna pribadi pamit mundur. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.